Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi sadaya di kelompok 2. Nami abdi Kanisa Salsabila. Nami abdi Rania Rofa di Favorit. Nami abdi Farhania. Nami abdi Asasabila. Nami abdi Rizna Akbar Fito. Nami abdi Rayhan Wisana. Nami abdi Muhammad Zaid Nusra. Abdi sadaya di dieu bade ngajongengkeun dongeng anu judulna Sakadang Sapi. Sakadang sapi. Zaman baheula di leuweung sakadang sapi keur ngahuleng. Siga nu boga kasusah. Dipikir saliwat mah meni asa teu pantes. Awak badag, tanaga rosa, tanduk seukeut. Tapi naha bet nguyung siga nu aral subaha. Tah, ayeuna ge sakadang sapi hulang heuleng bari teh keur mikir kumaha carana sangkan hakanana teu kasorok ku batur. Pangpangna mah dina usum katiga jukut jeung daun-daunan teh mani gararing. Sanggeus ngahulang lila naker serengeh sakadang sapi seuri. Manehna manggih akal nu hade kumaha carana sangkan jukut jeung daun-daunan di eta leuweung teh jadi boga manehna kabeh. Kuring kudu jadi sobat mau sangkan batur sajeunan. Kitu cek sapi sajeroning hatena. Geus mikir kitu mah, gidik weh sakadang sapi teh ngagidik rek napungan mau. Poe harita keneh, sakadang mau mapai-mapai nu rea jukutan. Kabeh sato diancam. Yen sing saha nu wani nyatuan di eta leuweung pinasti baring pinanggi heulai. Atuh puguh we kabeh sato ge sieun ku ancaman sakadang mau. Kabeh nyaringkah sarta nereangan hakada ngasup ka jero leuweung moal kasabut. Tang teu we jadi salahkan, tapi da di kumaha tibatan jadi korban. Tiga. Seri iwe sakarang sapi neangan batur nu sangsara teh. Manehna bunga ngalang mulintang barang hakan eueuh nu ngarewong. Unggal poe manehna ngawa batur saurang. Aya embe, aya kuda, aya munding, aya domba atawa naon weh. Kumaha pamenta mau. Carana dibibita, dioloh, dibawa ka tempat nu rea jukut. Puguh we atohan dibawa ka tempat parab teh. Da hese, apa neangan jukut saeutik ge ayeuna mah teu nyaho keur diparabkeun, gabruk we dirontok ku mau, digusur, dibawa ka tempat dumusna. Mimitina mah eueuh nu nyaho kana akal jahat sapi. Tiga. Sararea teh nyarangka yen sapi tega marah-marahkeun batur sorangan dikeun kepentingan dirina pribadi. Tapi laun-laun mah kanyahoan. Yen geuning sapi teh sakitu jahat, teu leungeus jeung awakna. Atuh puguh we sararea ngarewaeun pisan ka sapi teh. Malah rea diantarana nu ngancem rek males. Mineng saton nu sejen, pangpangna saton nu laletik, pating rarieum badami neangan akal ngahukuman ka sakadang sapi. Tapi susah deh sakadang sapi salawasna ditangtayungan ku sakadang mau. Nu mangrupa raja teu leuweung. Saha atuh nu wani ngalawan raja tibatang menang di arah mah sakadang sapi kabeuki salkawanang-wanang. Boga rasa eueuh nu wani ngaganggu. Sapi ngarasa kawasa padahal sararea ge gimir teh lain ku sapina. Tapi mauna tapi da Gusti mah maha adil. Teu burung datang wawales kana talanas teh. Hiji poe datang rombongan paninggiran ka eta leuweung. Pating kedemplung sapatuna, pating harawok, corowokna, pating jalador bidielna. Sasatoan paburisat lumpat nyalamatkeun dirina.
diharapkan. Tapi aya sawatara nu beunang di antara sakadang maung teu wala kaya geuning sang raja teh yang harepan takdir Gusti mah sakadang maung katembak beneran jajantungna pisan katujung ka karaja terjat Josué paeh. Sanggeus maroro marulang sasatoan tingarium aya embe kuda gajah jarapah domba mending banteng jeung nu lainna. Sakadang maung geus paeh sakadang sapi aya mah moal aya nu mangmenangkeun ayo aya mah urang hukuman ku sararea cek sakadang domba. Manehna kecila anak ka sakadang sapi lantaran anak kintuan beak diparakeun ka sakadang mau lantaran saka nyeri saka perih beri ngatuh sararea ngajorak ka imah sapi tu wala kaya tapi kapaehna pada ngaraponan malah ku sakadang munding mah imahna ge dirusak kurang baring awahing ku itit. Nyeri, jauh nyeri. Aduh.